Audio Jungle. Cum halodo tetap itu seanget cum halodo mah murag deui salah kali teh teu murag katebak angin dasar nggawekeun wae runtang teh sing atuh nu muruluk teh duit di luhur teh sugan Kenapa kan? berdahar Oh, berdahar. teuneul sia aing mawa sapu Oh, berdahar yang sapu gitu. ye sia ngawe deui kolot teh Emosian kieu euy. Pas ciri pisan teu kasalurkeun teh. teu kasalurkeun naonna ieu maneh Nu emosian mah sok tara kasalurkeun birahina. ye aing maneh hayang disate ku aing sia anak saha atuh tadi tuh ka ditu Kali Kang. naon Bisi teu cat-cating mah jeung sabun we Kang. ye sia ontohod ka aing teh meni eueuh bahasa anu hade ka kolot teh sia teh tapi heuh bener cek budak eta urang teh kurang digeol eureun rek nyobaan engke mah ku sabun sugan we ngageolna nepi ka kitu ngageolna teh Geona nu kita gitu ngegeona teh Astagfirullahaladzim ai eta naon dina keresek bodas euy bawa bom ieu teh amuan heula anjing pelacak ge sok diamuan heula bau teman ye da geuningan urut tobas budak urun sangu basi budak lain mah dipicen ka diteuneun we da hareupeun imah bau kieu picen sugan Aduh. Terus salah itu berita teh. Lain hoak itu. Ngeri-ngeri teuing. Ngajar teh lamun sato ulin keburuan batur. Didenda 10 juta. Untung atuh kuring mah teu boga sato. Bener-bener dunya teh geus kolot, tanda-tanda akhir zaman sugan. Jeung deui lamun rek numpakan pamajikan, lamun rada maksa tadi dihukum 12 tahun. Aduh, nyeker naon kahawin atuh. Kek. Kada kahanapna rasa naon. Ari salingkuh jeung pamajikan batur ngan dikurung 6 bulan. Nikmat ieu wanita salingkuh ieu wanita. Aduh, Emang yang ngegereneng we sorangan juga nu edan gitu. Biasa ari nu teu boga duit mah. Gitu ngegereneng we sorangan. jaga semua teh jis teh yang kabarentar di guluduk untung si kamar gitu modal. Ampun Gusti. Ampun Kang Bontot anu kasep anu kawas bentang film. Emang macam naon atuh? Iya ji di YouTube ting hoak ting bener cenah mah yo lamun urang boga sato ulin satu urang teh kaburuan batur didenda 10 juta cenah ge. Nu bener eta teh. Bener teh. Ting bener ting teu nama pokona mah cek barita. Aduh, ai kitu mah tuh. Pager di imah kuring rang bongkar. Naon hubungan jeung pager ari maneh? Iya pan hayam teh loba yang tetangga sinara supaya ka eta ka buruan tah tiasa hiji hayam 10 juta tuh tina 10 ge 100 juta tuh tereh beunghar Jangan di otak teh cukup duit we jeung duit ji. nya heueuh atuh ari jadi jelema mah kudu kitu tereh beungharna tot salapar euy Kieu ciri-ciri jelema anu bakal jadi solusi neraka teh lapar mah dahar atuh teh.
tong mamawan senenaraka mah ya nuker kurang korupsi jina ayo orang mah henteu teka asup Lawan bedana ada mana hiji nya sarua we 11 12 emang jeung maneh eta teh. Ah duitna tuh ke dia. teh maneh we heula atuh tot Ih, nyok aing teh buka duit. heuh nya irahat teuing maneh boga duit Sia mah ngaledek di wae ji ka aing teh. Arek moal teh, arek di korang pamulikeun. kayak tuh ya Kesiangan 2000. Beli naon sih 2000. sangu Heeh, daging daging. terus jeung ngeunah we pokona mah cairna tong poho we Uingnya seruak itu. entong maneh mah sangu we jeung bala-bala cukup keur maneh mah ye dulu Yang sebenarnya 2000 ka tukang warung aing bebejana kumaha ieu? pokona mah kudu mahi sakitu pesanan urang bejakeun we urang gitu pasti mere tot Oi, aku urang di eta nya di daguan di balong si bulu-bulu teh bisa di balong we aduh. Capeknya panas kieu. Daek we dititah ku si Haji. Mere duit 2000, manehna hayang dahar jeung daging, aing kuring jeung bala-bala. Nyanger we uing nu nomokan teh. Aing meuli jieun di. Ayo maneh keur naon ngomong sorangan. Kieu bol, ka dieu aing rek curhat ya. Curhat mah lain ka urang. Ka Indosiar jig tuh ka Mama Dede kieu ya. Curhat dong mah, tah kitu. Tong heureuy serius ya, uing mah serius, itu serius. Ye heuh urang mah 200 malahan mah. Ini denge keur moal nyarita. Sok aya naon kumaha. Iya. Cenah mah lapar ka si Haji. Heeh. Minta ka uing ya, meuli sangu cenah kieu. Jeung dagingna, jeung nunna pokona mah. Nari uing ta jeung bala-bala dua cenah. Jam bala-bala dua. Jeung mere duit kan 2000. Astagfirullah. Nya aing we anger atuh nu mayar teh ka ditu teh. Nang Kasih hutang di bon, Haji. di warung. Aduh aing mah. Kata si Haji. Tapi tot ya, nya maneh mah masih untungnya Nah, jeung gitu. bala-bala dua Heeh. masih kena dibere. Sedangkan urang dititah meuli harita nya, urang dititah meuli sangu ku si Haji. Kur dibere kresekna wungkul tah. Jerona mah teu dibere. Apal ucing nungguan tulang. Kieu. Ini udah juga we juga. Ye, sok kitu maneh mah. Heeh bener euy. Sekali-kali mah kudu dibasmi teh nu Heeh. kitu teh. Heuh bolah, da ini jam sabaraha kira-kira nya? Mau jam teh? Ai jam mah teu mawa. Hewe udah bisa dikira-kira jam mah. Anu naon? Iya, we tingalikeun curug. Jam 3 tos. Masih banget. Iya, sok gerak teang. Naik anu naon? Oke, kakak jam masjid. Batunya geus jam 3 sing ngadat gitu orang burung amuk-amukan. Oh iya, Urang kitu heuh. bahaya guys. Kada bisa diturui buleut ku si Haji Matot. Gobokian gitu ka urang. Oi, alabatan buta si eta mah. Urang ge. Jangan runtah ah. Pada cicing we di dieu. Ayo orang pada dongan. Hajem yuk. goblok kenaan daksa hanya bontot mana di lapisan Saberat euy. Cing ah, cobaan ah. Buka. Aya bandrolan euy 16.000. Ya naon euy?
Itu dah nama jadi seungit Nah nya jeung di hektar Aduh, sangu euy. Ke. Iya naon? Keun wae rek di mana-mana ge. Ieu mah rezeki Bapak Soleh. Anak salah. Heeh, bae. Dahar Aduh, ping-pingna guys. Anak rezeki anak soleh ya. Masih kadang nanti ke Tarung guys. Lila pisan keraga mulai sangu. Di jalan macet, Ji. Aya naon kitu di jalan? Baru demo. Pan demo di Jakarta tuh. Apaleun, pan geus di Jakarta, Ji. Pantas Lila. Jeung hese di itu jalan gede. Duh, Bae atuh, sugano teh kejebur. Ya, terus. Lila pisan. Nah ini lapar teh. itu udah lapar, Ji. Naon wae teh? Sesuai pesanan biasa. Nah, gitu. Ji, apa lu ge? Oh, aing lapar. Aduh sama nipu meureun Nipu naon, Ji? Iya naon geus cenah nu kieu. Tuh. Si Ji. Amang nipu nya. Goblok cerek naon ieu? Bener sumpah, ini mah Ji sumpah. Benar teh? Bener sumpah. Benar. Bener. Tuh nu kieu aing mah. Teuing, Ji. Teuing, aing teu jauh, Ji. Apaanan tumpakan ku aing Semalu ke jam undang-undang goblok.